Bang. Nah, ini teki. Gerinda. Oh, jubur apang lesang ya. Jubura Bang Lesang. Kemana boleh jalan mana ya? Oh, tak jalan mana deh itu. Kedengar rokok udah Ki Haji dulu. Ya Haji ngerokok kita anjing itu. Biasa-biasa ngerokok. Tuh ngomong tuh nah udah dengar-dengit deh. Ngomong. Terus mikir penani. Ngomong apa kata-kata? Naon belas, bukan mau ngomong weh. Ya, buat hari ini ya. Kata-kata buat hari ini. Minum aqua. Campur racun. Ulah, iya mah minum air sehat. Minum aqua kata-kata hari ini. Selamat pagi, iya buat semuanya. Dan selamat isuk. Seru baik. Buat semuanya saya. Selarang anjing jadi ngomong bahasa Indonesia. Iya, pohoan nanya. Biasa ngomong Sunda. Saya itu apa? Nah, neta. Mengucapkan selamat Tahun. atas kesembuhan saudara Luki. Nah, ya, selamat. Semoga sehat terus. Selamanya. Iya, semoga sehat terus. Lu cirik nanti. Kurang teu bisa noongnya ke rumah sakit. Manehna mah seker sedih, urang mah di dieu bahagia. Padahal mah teu bisa kitu eta jeung babaturan mah. Kuduna Kurang arek bahagia ge. Terjadi janji babaturan gering. keur ceramah pan anjing. Ieu mah Iki mana sih? ieu mah malah urang bahagianya. Iki mana ya? Ieu mah malah urang bahagia. Nyel babaturan gering. Iki mah panggilan mah kila ceramah ke panggilan mah jelas. Lain maksudnya nya urang sedihna ayeuna sedihna teu bisa noong nya. Lain Kunaon teu buku duit. lain kunaon teu bisa noong nama. Pugu urang ge kudu ditong. Gering. Emang gering gitu. Gering naon? Gering. Jadi urang arek bahagia gitu jadi janji le babaturan gering. Eta daun di ieu ngusulin ka sawah di bae karek cager nyata. Iya budak iya. Kunaon? Karek cager ngusulin ka sawah di bae. Atuh sehat eta mah berarti. Sehatnya? Alhamdulillah. Semoga sehat terus. 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna. amin ya Allah. Lain kan, ya. Aus kan aja. Lain aus sudah. Capek ngomong. Sedih. Capek ngomong. Eta mah kepunggeureuman dari sedih eta mah. Eta Ini kata-kata pohoan sih. Oh, kita. Iya nya. Oh. Dia.